jauh teburung condok agang teburung datang najan tebih teburung kasungsi pangcurung laku jajab doa nati ingkang uyut sang hyang antaboga yen mukakeun sajarah anu tangtu yen horeng simana horeng ambuing rajana ambuing kaula teh aya sangkut pautna pancakaki nu jeung jadi raja negara Astina nu kasohor ka mana ka meuni lain rek menta pagawean kansa tapi hayang manjangkeun tali mimitran komo bari jeung kadulur komo jeung bari ke kabaraya kadar kapake kaula di negara bari jeung kaula dina ahlina heuh ditarima tapi kaula barek narima lamun teh kaula dijenengkeun bari lain dina ahli jeung dina widangna da kaula ngukur kana kujur mapai kana awak yen ngarumasakeun wujud beda jeung batu da sidik kaula mah turunan oray kuat pisan getih di uyut gening kang ceramaan terja anu parantos gugur dina mangsa perang Baratayuda ai gugurna teh lain ditandasa tapi jadi tawur jadi tumbal sarana pikeun kamakmuran jeung ka menanganana Pandawa sadayana sabab cenah numutkeun beja tinu menang dipercaya lamun Kangjeng Rama jumeneng kene yakin sadayana Kurawa pasti beak dempak Kangjeng Rama kaungan ajian Ciduh Balembem di mana aya hiji tapak urut jelema di Ciduhan yakin ada jelema teh bakal paeh mangsa harita kene eta Ciduh jadi warisan keur diri kaula lumatak ieu lain saciduh-ciduhna kan kudu apik caringcing baga kancing sarekat pasaring sebagai ikat fungsi ai ke rumah sakit harita dalam ciduh sarang dumeh keur puasa harita teh kanca pun gantina harita mah baja-baja mudah-mudahan kang diri kakak da sidik akang mah sisitan cara oray teu kuat kanca jeung raramena di alun-alun negara Astina teh di mana ngayakeun hiburan teh sok ngayakeun gelar bajidoran sagala ditanggap kesenian nyulayung resep kaula teh resep nempo nu mencungna ku bebasna ngigel itu direngkenekan
ngaekspresikeun jiwana sangkan manehna teh cupar dina kacape itu yang ngaliwatan seni kansa. Ih, da perlu seni mah kansa. Cenah MC na teh warnaya. Eta MC na teh warnaya. Aki-aki teh tokro-tokro. Aki-aki solehor. Bari mere bedog si cepot kadalang. Eta teh nya bisa pajarkeun bisa nu begat deui dina ringgul cenah. Bagja nu kaya papadan. Ngaso heula kanca. ae emang Wonten satengahing marga dan lera ingkang ngalaga naga wasita mana satengahing marga dan ya satengahing marga ingkang ngalaga Ansa asa piraku teh lamun Kang Raye pare kesit kudu nampi ka kaula manya kacanya asa pamohalan atuh deh. dalam muda kana panca kaki mah merele pisan. Laras. Mudah-mudahan we Rayi sasieun sabeunyereun akang terek ngilu babakti ka negeri sebat raga ka negara dangotok gowo urung batok di pilemuran merejeng di lapisan bumi kaopat mah kaula teh batur iwati kora jeung cacing we batur ngobrol teh Eta we baturna. eueuh pengalaman Nya teh wawasan. ari kitu mah geuning Kangjeng Eyang Bima teh boga putra nyaeta ka pun bapak Oh, Kangjeng Rama Antarja di Eyang urang ayu mudah-mudahan we Rayi sing tiasa nampi kuayana akang nagor kita lir pendra sawegi mawacana kanyawan hiliwirna angin anu nebakana dadana nagawerta dibarengan ngahiek bau hangru tina bangke atawa bugang bangsa manusia matak sebal karasana kuyeuna nagawersita kaambeuna Ada deh. Cobing lah. oh. Ya bau naon ieu Cobing lah. nepi ka ngahiek ieu bauna Oh, waduh dihiliwiran bulan teh. nyelangsang kieu bauna Gusti Nu Agung Sangat di bau teh. disebut bau kelek da mungkin kieu kelek mah hasil lima lain Sanes. ngahiek ieu mah teu ngeunah pisan leuwih ti bau naon-naon Lebih ti kolomeran bulan. rek disampeurkeun naonnya bau naon ieu Oketan merah aningali oketan merah aningali dan merah ingkang samian ningali layon ya layon bangsa manusia
Ari Lucy lan paingan di gunung Lucy cacing paingan tersangka serbuk samerang nyamuk daek semrodokan sa biadabna bangsa manusia ayeuna nepi ka teu make uteug jeung ugeran sagala kaula mah bangsa orai lamun teh aya anu perlaya aya we titih rinti nu dipakena luyu jeung adat kebudayaan tapi bangsa manusia makan sa kawas-kawas anu digorok eueungna anggean harurung harerang buah koruptor gitunya dedeh teuing nyaheun meureun anak pamajikanna teu nyahoun salakina geus paeh kieu kan sa nepi ka geus parias kieu aya meureun sapoe maka ibunan kapanasan geus ngagibleg gede geutina oge laleur geus itu ieu disiduhan ku aing siduh aing bisa mawa matak seger karasana Dina ngahiek timbul seger karasana ku diri kaula tuh digembrong laleur ayeuna mah barokana kumaha sia sidu aing teh mengandung mamah lemon barokana kumaha lain nyaeta ku deudeuhna najan bari jeung koruptor heug paribasana tapi da ai geus kieu kuduna mah meureun kudu sajajar we kudu dipulasara kumaha samistina dikurebkeun nah diduruk mun diduruk teh mah nah dipalidkeun kumaha we sampurnana manusia moal pamri kaula kanca kebenaran dilandeuh teh taneuh beureum jadinya teh pemakaman umum gede belah dinya nya rek nyieun tutunggul we saeulaanan mah bari kokore rek nitipkeun ka DKM di dinya patempatan nya urang kurebkeun ka cai jelema Nagawarsita kalebakeun sieu patempatan turta ngakali sangkan bade ngurebkeun ieu layon bangsa manusia teu uningan ieu teh layon Prabu Parikesit Raja Astina anu memang perlaya ditandasa ku antek-antek Prabu Sumantara di nagara Plasa Jenar dina mangsa ngakali patempatan bang-bang kaca anu kiwari lumampah kaya patempatan datan merah tangga deman datan merah tangga deman ewo pakole dengan rana manusia bugalna kuman paman sasejingga kuman gan paman tawala abri tinggal di kerja naon kan aya layon teh lan layon kayon kugunungan tadi tinggal geura naon kan tinggal di paman aya layon ieu nepi ka teu dipiara kieu wah Allahu Akbar kan Gusti noklah naon deuleuh ya duh Gusti kan naon teh nya Gusti kali itu alah Gusti nagung goblok gede kan bae sakedeung mah euing
Dengan gedung kena bujur atuh jadi. Kunaon di kamera teh? Kunaon? Gusti agan can uninga panginten aga. Naon? Ieu teh layon tuang prayi. Aya kumaha? Gusti agan. Juragan parikesit teh ieu. Naon? Juragan parikesit teh ieu agan. Naon? Tah. Teu kesit teh agan mah kitu teh. Oh nya. Mangga masawa teh teh agan. Aduh. Ieu teh Kang Rayi parikesit di mana agan? Pinatan. Wah. Tobat Kang Rayi. Parantos da aya di kieuna, parantos jadi pocong ayeuna. Wah. Itu kulana lah kumaha nasibna agan. Mak Cepot, lah. Tinggal itu di lebah-lebah aya jelema nu keur ngakali. Lebah-lebah aya jelema nu ngakali. Sia. Boa eta gan Mantu eta. aya bahan masih baik nyebutkeun bukti cenah aja deh. Alik lan. Alik dicangkala kalau alik. Wanda antek nasi Sumantara daula Pasti itu. kurang ajar kepung ayo doa kumaha coba kita Raden Bang Kaca istuni kawangku ku amarah nu luar biasa maksud baden neje irna kawarcita kaya nirsata pada sata hayam pada heula wir hayam disambar heula kayana udang sia benang jang benang sia Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang goblok modal setan. Nali berapa tua? Jadi mampir geuleuh mangre tonjokol ge. Urang malah rateret atuh. Urat leret. Naon aya agan? Teteunggeul teh bari tingali ulah peureum. Aya kitu kumaha nya? Beunang pisan ka kaula. Kagan ya. Disabari aganna tuh. Masalah sabar. Mana we karep beunang jang? Sia. Goblok jelema jahat meunang kudu hukuman satimpa goblok. Robot das poe. Panuju tah. Panuju tah. Aduh. Alah. Beunang ka ormas teh tuh. Beunang sudan tuh. Lah, naon? Kade sekedap gerak. Cekap di dieu aya priyogi. Sampai omongkeun ayeuna. Kedak are bos ada wae sekedap. Sekedap priyogi geus yogi. Pentingnya. Sanes wakas we ayeuna engke teu weakeun, kebuka we ajak. Dia pada sekedap mung. Tos. Karma teh, lain karma. Oh, nyung karma dari di Arab ieu teh. Korma teh eta mah, oh korma. Korma tina iru, korong. Tong sok mana karep ah. Alah. Di kumaha dagang, di TJ uga ulah. Di TJ udang deui dikepret langsung. Dikepret ya. Model kepret abdi keur ngorak kitu pisan. Pasang ngepret bancet. Adoy. Monya nu dikepret bancet nu bareuh leungeun. Apaan bancetna tina luhureun batu. Atuh pami kitu masalah teh ngepret batu. Kagening uning. Siji dua mangsung sangdina kuna. Kita tiba heula teh kieu kan. Uyuhan teu pusing Kanjeng Rama. Si sabare agan si kiat agana. Nya. Eta teh lagu Gunung Salak. Gunung Sari meureun. Nya, jauh-jauh ke Gunung Salak. Udang sia. Wah. Udah sia kapir. Kurang ajar deui sia. Naon teh? Diam. Tetangga sagala saja natang si goblok. Naon masih teh? Hah? Malik. Saja. Naon dengan segala? Waduh. Eta sia mehan teh. Mehan naon? Sia teh. Ngomong goblok teh. Udah beda teuing hirup teh. Udang. Tok. Tuh.
Prakara belum teh. Agak cuma abdi. Balik sia. Naon teh? Teteu sagala paksa. Jelema make Alik. bena-bena deui gulungan aing nepi ka hancur goblok. Sia. Sahan atuh. Aduh, kepolotong emang oleh tuh. Naon teh? Si goblok. Sia nu meh teh, meh naon? Eta gulungan aing goblok. Sia ngalirik naon? Rek kuburkeun tah. Kalapa bijit jeung ngapagan. Sikat. Hantam gitu. Belah goblok atuh sia teh. Sia teh mana si salake wae sia teh beguk. Bina-bina teuing sia teh. Aing teh keur amarah di sarwana deui. Sarwa nafsu. Dipetik pati piala nyawa baik. Naon teh? Teu wujud nu jeung aing, teu wujud jeung mahan aing. Henteu edan mah. Binatang sia. Hor. Coba binatang we teh. Gerak aku ku sampean. Sia nu meh andur kaula. Sia nu geus meh ada jelema. Hor. Mitnah anjeun. Kaula mah rek kubur kedungkul. Ah sia, bangsat macan ka tenggelan mah kakak kan. Ku tenggelan heula jelema mah. Goblok bisa jelema teh. Ling. Bawa. Ling. Ling. Blok sisi ku aing. Nah tadi halangan, teka buru. Untung atret abdina. Ya, fitnah aja. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Siap disediakan pembunuhan. Bangsat, hah? Kurang ajar siap. Goblok, fitnah tak siap. Siap binatang. Kata polisi itu juga orai gitu. Orai si orai kadut. Payahan si orai kawat. Diperlukan uyak siap. Bina-bina teuing sia. Ora, naon? Keluar ke Riko. Riko naon da gablok. Belireun sia duitna mana? Nganyuk. Oh nya. Kana nganyuk teh. Ya, ulah kitu saja. Binatang sia. Oh, anjir, tak aya kitu dengan aing teh. Aya kitu sia anu janji kedawak. Lagi jekuk, aya kitu. Eta si eta jelema anyar pinangi kelakuan laku lampah miuni iblis rojak nyage aing kieu sia harga diri mah aya saha-saha jelema bakal bisa nyaakar diri lintang di dirina sorangan modar pasaile baik kurang ajar Satria Ponggawa baju sia baju sia Ayo. tuh sekolah ajar wah wah musik masyarakat wah undang sia waduh naon bede hari Wah. panujung sia rek naon sia moal aing bakal bisa belakan rungeunan tentang dewek. Bro, satu orai sia, orayan sia teh. Orai luar lewat ka sawah. Wah itu baji gur. Gur sekolah desa. Tuluy deuk sia goblok secara kelut teh. Aling sia, aling sia teu aing. Dulungan dewek supaya teh euy. Dadak dina teh. Aing mah rek ngurepkeun rek murasara teuing teu nyawa paena mah Por konto kayak tumur leungit gagak leungit balik aya bangsat. Bukti aya. Kali saksi katepok ku aing, pengakuan si lain ieu mah. Nya. Dihukuman sia kapinal sia ka Sumantara. Sumantara nya teuing nyaho aduh api. Kurang ajar sia. Moda sia kawan aing, sia wadek aing nama jeung sieun. Jadi sieu nya. Bener? Tega lara? Tega dong. Tuh. Teu sieun pae? Enggak dong. Oh. Bener? Iya dong. Wanik aing odong-odong. Modal sia. Oh, wah. Hati punya. Ngahina saya ngahina teu beunang. What? Siku masuk euy.
Ponggawa lamunnya maya kawani izin jeung aing pertunggalan sia. Bahwa nu kitu patut ngaganggu kana gelutna kaulanya anjeun ha? Maju sia. Kurang Kumaha. kurang siap. Kurang ajar. Jebakan Batman sia. Oh. Edan cek aing teu pilu jelema itu. Ngalierkeun aing. Mang cepot. Cicing mang siap. Oh. Urusan kaula ye. Kurang ajar sia. Maju. Wah. Tendangan si Madun. Wah. Mang cepot kan. Aling mangna siap. Aling teh tapi pilueun kan. Tapi pilueun siap. Siksa ka teman. Itu siap wae. Setan teh ganggu ka aing. Heh. Wah. Kurumoy tidinya. Kurang sia. Nepi ka ngaganggu kitu teh sia eta. Mang, Ren, cicing, siap. Engkau siap tapi datang dari itu, yang budak juga nama. Budak. Wah, cicing siap. Wah, cak siap. Goblok kita. Nah. Tanya. Mun aing nepi ka dengar bapana mah teh tanya ka aing. Anak mah hade soleh euy. Edan sia. Kabina-bina teuing aing. Hah? Wut. Panuju sia. Oh. Karena udah kakel. Apa ku aku? Ya, pusing mereka. Kakel saurang. Kabayang Kang Jing Rama tahunan. Cacak sapoe nepi ka merekesal ge aing. Ngaganggu kana. Lain kolot wae ditekel jelema teh. Aduh, ngaganggu pisan kana hate. Agan, naon sabar kan? Ah, ruana we. Pada gitu we. Biarkan. Karena stiker sayang tuh mambara. Barang pada dikepet ku bang kaca ina kawar sudah langsung asup ke jeruk tanah kayaknya. Wah. Kalian. Mau cepot. Red, segera. Siap. Ada apa? Tinggali eta jelema teh ngaliang. Ngaliang? Ya. Lah, naon? Bawa urak. Bagi aja kalung gitu. Lain cacing ora itu teh. Duh, pohon teh masih terus makan. Ya. Naon kan? Ngaliang jelema na. Pelan, ngaliang. Bagi liang, ngaliang. Oh. Jika eta orai babon teh dulu, Pak kan. Nagawar cita lajeng nyokot sampean anak ieu pang-pang kediri ka amres ka jero lemah kayana. Bro, kan? Awas aing di. Betul deh. Kade kan. Datang. Uyuh. Dan tinggalikan di bedol. Aduh. Pajarkeun di bedol sila kitu di bedol pajarkeun deh. Eta teh keur serius teh kitu teh nya. Keur serius kitu. Allah. Ai Kang Jing Rama keur aya keneh sok digumakeun si Cepot. Sok ditonyok. Oh, tapi Mun kaula nonyok duraka moal dari lahir walahir. Oh kitu nya. Sakali deui diberi ampura kaula. Rek. Tong euy. Ieu di bedol, lain di bedol sila eta mah. ane prok kita mah. Sok. Nya geuning nya tuh. Aduh, teh sangkanya hebat nya abdinya. Nepi ka kitu lah kula teh. Awas. Tong dina lemah. Wajahna narek kana tangkal. Disirek di bedol urang kayana. Sabar. Yo. Duh, lihat.
Nagawarsita salami-lami ngantosan Gatot Kaca nanging keturun-turun atuh kaya Naga Warsita langsung keluar tapi hanya kamar sapada nanging kasampak ke Bambang Kaca di luhur ada teman di damrakena benang siap Benang. ayang nyawaing benang yang Benang. benang Benang. beres ya awas di mana benang jadep iya utang pati bayar pati udah bayar bilang modas ya lu nah dihalangan negara nenggel lebih kaki itu Aku lempeng deh. baik nenggel tapi panon kakaula panon mang darah tilang gitu ya mang mah panona ngalergi dua ya alah benang oge kan diintip ku kaula mang dawala aduh udah sia gerak katukangkeun leungeun anjeun bakal benar hukuman lu satiba jika kau anjeun kela ieu aing teh ada kagok lain ngelehan aing teh lamun dinyakeun ge sia bakal paragat nyawa ku aing tapi niat kaula lain maehan sampean ieu mah tina salah sangka tong harung kampung kitu anjeun teh belah bohong agan siksa langsung teman nya sisit oraina teman orang jikeun dompet ku abdi beubeur oko bener beubeur teh teh boga deui kopi naon sia ka sementara aing teh nyaho sementara saha ya jadinya naon na teu apa eta teh kegedean tina negara asina naon teh bukan teh layon teh eta teh layon juragan paling kesit majastina saha eta teh kagaya paling kesit kagaya paling kesit eta teh nya nagari cepet ayi Gusti nu Agung tong sok akuanan sia jual ayi we keur beungar teh goblok padahal ge ka aing aya waktu terpanan di emang ka aing teh teu aing mah kaolo heuh naon maksud anjeun ke ari anjeun saana paling kesit kaula kapilanceukna aing ge kapilanceukna naon teh ye bisi teh apa kaula teh nyata putrana Kangjeng Rama Antarjaswargi di Catur Petala Itu dah. Ini. saha Catur Rama teh Antarja bener sia oh siapa majikanana Dewi Kanggi eyang anjir saha Kangjeng eyang kurang ayu jeung eyang Bima anjir tobat kasep naon tadi dengeul aya kasep ieu mang kasep mang naon aya teh geblek mang kula heuh Bukan mang. aku we heula mang na karek bales moe pare ieu teh Gusti nu aku ngapunten Aden naon ieu teh agan naon beu Gusti nu aku geuning kita salah tangkap kumaha salah sangka agan kan naon ieu teh Bambang Kaca putrana Gatot Kaca teh putrana Dewi Arimbi benten ibu sareng salira mah tapi salama tah salira ka ieu teh nyebatna teh tuang rayi ieu ka dieu nyebatna tuang raka upami aden ieu jeung aden ieu ka emang urang tuang heula yuk beakeun atuh kitu Gusti nu Agung tobat dupi ieu teh putrana Uwa Antarja ieu teh putra Paman Gatot Kaca timbalan tobat adi akang bawa akang teu sangka teu dinyana ka depan di dieu Gusti naon bener sih teh anak domba maksudna aya jiga kitu aing mah tuh ambung hoream tapi kaya sedih banyak gawe sia ampun geuning ieu teh Kakang Nagawarsita aduh bagja nu teh papadana ieu paremen obor urang teh geuning geus eueuh kode kitu nya timbalan bade ka mana saya teh akang teh rek ka nagara Astina maksudna nepungan Kang Rai Parikesit maksudna ngilu digawe geuning kalah teh eta teh Parikesitnya nah timbalan nah aya kejadian naon dupi ieu teh mang di mana? Putra saha? Ieu teh putra Paman Arjuna itu. Gusti, Arjuna mana? Arjuna Cisaga. Emang Arjuna teh kan hiji da marta eueuh. Arjuna Dalang Widodo ieu mah. Putrana Eyang Semar teh punakawan Pandawa. Karah teh. Leres agan. Bagja nu teh papadana. Pai dupi itu abdi dawala nya DKM bae mah di Almarta teh mohon
warisan ya teh kopi teh marukana bisa di Prabu Yudhistira nya geuning aya kejadian naon nu matak di negara asina teh keur meunang kejadian karamean yen aya pemberontakan utawi penjajahan ti negara prasajanan anu dipimpin ku Prabu Sumantara daek samradok Gini. kuta teh ya terus kaula teh utus ari teh kasumpingan dewa ti sawarga Wirehing bakal aya serangan ti negara prasajanan rek ngajugjug ngahanyat ka sawarga Manikloka kaula dipeta sangkan ngarengsekeun di pacogregan lajeng sarengse eta kaula pade kana kara Astina ngabantosan rupa kapriyogana geuning paman kakang dapang di dieu sedang anu hati kalau teh meunang bala bantuan siap ye topati jiwaraga kang hah kieu ti aki aya nama kieu we aya ka sawarga ya aya antek nyata ti negara prasajanan teu tiba geus aya ka sawarga heula akang reka bantun eta bugang atawa layonna Kang Rai Parikesit dan didaturkeun ka Uyut Antaboga kabeneran boga hiji jimat cepu manik astakina sugan we can waktuna mati teh sadirupkeun deui kitu paman kitu kakang iya waduh nampi deh belum laksa ketika begar nonyi urang palabayi wakari bawa eta layon siap mangga wilujeng permios bra mang permios mang siap den mangongkosan ka mang teboga mang wah boga alot teh kere wah teu duit kaula mah mang dawala siap wilujeng awas undur-undur tinggal itu agan nu mata kulah wakang kita sarupateun ge kitu ulah jauh teteungeuh sarupa oge jadi bodina dulur teh apaan saur salira umok ngomporan teh salira apaan heuh tong didenge teuing Dianggap teuing atuh. jaga mang ketong ditung didenge teuing sakana pi omong ngentong Ulah. nya tong dianggap anggap we angin lalu kadang mah lalu pergi ke sana kemampret nepi ka kitu urang pada paman sasaji paman dawala takit-takit orang hanya ke sawarga siap agan siap ayo mudawala ayo agan Disalin meman kumaha? naon Disalin matang sakedeung. ada wajangna ge dua atuh Apa nyaho? ayo nyawa mah jeung nanyakeun segala tong sok kitu ho cing si jualnya euy lain tinggal taki-taki juga kan mamang kaca nungguan ada nama kejadian nyikit ngajen maksud nama baeud wadi tadi teh sugan kahibur dan teu ada budak ayeuna mah teu sepen wayang halah boro-boro berlain we mun cedak Raya weja saking prawingwang tinelangan ya ampel ga abdi kirina sekar pinuji sekar pinuji lulumut nyebar kastori nyebar kastore banglus lampahe pun Raden Bang kaca kari sasaji ngadawala anu ngajugjug ka sawarga Manikloka nagawara citama anu kiwari lumampah ka catur pertala nepangan ingkang Uyut Sang Hyang Antaboga mangkehing bakal dicagerkeun ngalewatan cukup manik astagina kalayan gelar pancakaki sareng nagawar cita oge bakal mukakeun sejarah anu tangtu antarja sareng Abimanyu teh saha istuning rama-ramana nagawar cita sareng Prekesi kantun lampahna Bang kaca anu keur ngajugjug ka sawarga Manikloka tuna lampah eta kacarios di saluareun lawang Sela Patakap nyata Patih Wiradentara diutus ku Prabu Sumantara pikeun mawa Dewi Tunjung Wiru Widadari ti sawarga Manikloka anu acan aya iber wae bakal dipasrahkeun henteu Dewi Tunjung Wiru atuh kayanana
Iya patih wiradenta murka ejekeler ngantosan asap jadi peung sesongketeun kulami ngantosan kaputusan dewa-dewa ti sawarga menika anu kiwali diaping ku pasukan denawa kotputa pengawakan jagung dhuwur Simardada bewas jam rastu taya hinggana pasamonir pangkorongan upamingan nganti kasentak sengor teh hinggana jigra-jigra alumampat tina kentingane pun waletan kang kemina ayo pasukan siap Kumpul betul. Hai. ditunggu-tunggu ku aing isuk-isuk lapur pabubeurang teu aya sore uleh peuting deui ya ngandung harti ayeuna geus 3 poe 4 poe isukan isuk jagat teu dibere ngandung harti di amu poe sabab Gusti Prabu Sumantara geus nunungguan waktu lamun teu hasil aing kudu ngaruksak sawarga Manikloka najan pangkat dewa mau jadi halangan turintangan ke diri kaula pasukan siap ke tenaga pikiran saware tugaran kai-kai tatangkalan pikir ngadobrak lawang selapat tangkap mangga ayo kupus area tiga nawe kita babarengan tahulah sapanjang urang gumelang ulah kendaknya dia ulah kendaknya dia jala lagur aya pagesto den syukur aya cager mah salira kumaha damang heh salira damang karek cager gering panas oh sami atuh mata ku oge rada jegang aing teh tenang geus lila ngajomblo da sidik can pernah aing bobogohan pajar batur aing goreng patut pajar katur aing jomblo akut tapi ayeuna aya kesempatan ka sawarga sugan we dunungan menang widadari atuh uing babu-babunya widadari teh ribuan tikal kageulisanana tibatan bangsa manusia atuh sugan we kacepretan ka babuna jeung badak teh oge rada haget uing rek ngilu ka sawarga teh rada sumanget ayo batur-batur cenah karumpuh ka dari heula berjuang ulah kikiran gelari redam pangeran
Aduh, eta Mang Oleh wajah baru tingali. Kedoye-doye kumelis Aduh, itu. ini goblok gitu Mang Oleh tuh. Salah geus sadayana. Stop lah. Syukur ai cara mah. Tawak lagi dulu. Uwing ayeuna sebagai panitia hajatna dunungan abdi. Apa dia ada? Kena ngake batik. Tapi tetep dina hate najan batik, hate mah tetep pink. Pasti. Resep kena tar-tarian. Alah, Ai ka resep tari merak. Tate. Nya Sumeltio. sak nonton Pak Gondo. alah. Kitu uing oge deh. Itu sok sareng oman meureunna. Nya kitu teh we. Hayang jaipongan ya. Cing ah. Bapak cerita dosa sangkan jantan sauyuna sangkan jantan sauyuna terbihan kawanan siluyu sabilunan terbihan da kawanan geningan siluyu sahanure kebargaan wati bangsa serangan cinta karena mamah layung kabudayaan sami cinta ka bangsa Orang cacampuran, wah mawa kesasaran, wah mawa kesasaran. Hari amburan, amburan sioyom ya, kan kaya muni pangeran, kan kaya muni pangeran. Cangkeng potong dulu itu. Mati. Di Karawe babarengan kularek Patikanan anu mulia, Sikilnya. obat kubodana. Tapi dia kudu keban, kugogoda ya diri masing cari-cik, masing emut perang putih. Kadeka jauh nanti, salira tidak diakti. Sepanjang orang kumaha, awak kendang hatinya. Nama kamu menyesal, awak kendang Say, Ya bedari kebayanan ya. Ai naon nya. serangan mumulek bari titenan Hei dede. Aya naon? Kedip lah. Rele. Ai sia gadon nepi ka leucit. Kumaha urang we. Lur, kedari lur ah. Di Karawe babarengan kularek kurang garam desa sarangan Pengen naon ngete? Keduk lah. Diuk lah.
Yuk geula, Duh. Naon sia? Anjing eta leho bis deh. Leho, leho. Oh. Nya. Ari we si aing lain masih singkeun siapa kan disedot. Sing-singkeun, Sing-singkeun. Anjek leho, anjing. Nawaran leho sia mah. Bisi anjek we maneh leho wing. Ampun, rupa-rupa we. Bang Bara udah kiwaan Awas. Santabina Tahanona Sampai sekarang Mulare Sampai Nya. Ya leho. Leho amit. Siana nepi ka sipit pentunan Cina wing. Pentunan Cina siapa balas ditonjokkan? Balas ditonjokkan siapa? Ditonjok padu tah. Kan mae kumaha wing atuh sia teh. Naon heuna? Ladan deuk. Oke, lah kalau begitu mah. Haturkeun semua pangabaktos Gusti. Kunaon sia? Eungap. Duh. Eungap. Wow. Nya. Teuing boga kasakit naon mengi. Mengi. Watir tuh. Itu wing teh. Diuk. Atuh sia teh make jeung maksakeun ka dieu. Da jadina ge geus nepi dieu wing teh. Duh, ampun we sedang hikna ka deui. Nya tuh maneh teh make jeung maksakeun maneh ka dieu. Mau urang we lah pokona mau wing hayang usaha kunaon naon Nya dieu. tuh berat tuh Bang Abun tuh. Bina-bina teuing jelema teh. Rapta ka dia wangunan rene kakak dia lengeran. Ram dugang biarap duging kang samia merbayaksa. Sedang tentam tamakot putah angkot putat tina garap lasajena. Anu kiwari memang nuju hempak merbayaksa dina pakemahan di saulareung ieu salawang salapat tangkap. Kunirahangan dika tilu poe urang teu mandi. Kumaha wing atuh. Ampun milu mang eungapkeun ai. Eureuleu. Nya. Kumaha gatu di mandian teu kudu make batu kali sagala ku gado uing we. Nya, gado uing mengandung sabun, lecir, leget, eksotis. Namanya we karep. Atuh maneh bisa rek mani make odol ku leho. Eta wae mun rek ngosok kuntu ku huntu uing urang paadu. Menikah deui jelema teh. Nya. Tapi buuk maneh 3 sikat we se. Ajik. Aing tapi pilueun siang pika geuleun. Lain di Lesia. Dititah kurunungan tangkal. Sabab ieu lamun jarak nepi ka sore rek teu kaluar wae yakin urang ngayakeun tindakan ieu. Hancur kumaha tindakan kumaha hancurkeun urang dorong lawang salapat tangkap. Urang dobrak ka sana. Siapna. Kitu mah ayo urang jangan ketangkalan rek kalebak heula eta mah kumaha carana sakan meunang ketangkalan. Nya atuh ayo. Ayo. Patih Wiratenda anu kiwari ejegelan di payunan lawang salapat tangkap. Bari surak semang hamba-hamba prapta kajia-jia kayarana. Ha dewa, bangsa dewa.
kahiji nepi ka ayeuna rek can hol wae dewa-dewa teh geuleuh kunaon nyewa kunaon bila kadar aing rek merekeun panglamar kare-kare kalakuanana nepi ka teu ngajen ka semah ongko semah teh raja tapi kalaka di api lain bangsa ae kurang ajar lamun kieu carana bukti jeung dewa teh nyalahan pamilih sistem ke bangsa denawa bangsa ulah bangsa ya bangsa ayeuna teh petik pati jalan nyawa we najan dewa sakti najan kumawasa aing bisa naklukkeun sabab jin sakti leuwih kumawasa tibatan manusia dadak sakala lawang sela patangkep dibuka anu kaluar nyeta Resi Narada Allah taala saha ulah kaget denawa datang aki-aki tokoh-tokoh ya ka dieu sampean datang nera tangan teman datang nera tangan teman buka kelingan rana dene era ingkang prapta dewa naon aki-aki dewa purna bakti Israel kaula duta ning sawarga kabayaning dewa ngaran kaula teh Narada kisila ai pekar ngaran kaula Indra ya Indra naon Indra hungku kaula teh nu ngawasa para dewa-dewa pimpinan ya dewa ditutunguna hanepi ka kaluar ayeuna ya Wiratenta sabenerna tita tadi kaula geus kabewarakeun ka anjeun ti kampoe kahiji ken yen widadari teh lain ajangan pikeun denawa sokomo bari jeung sampean rek mamaksa sakali deui dibere kasempatan ku diri kula sangkan mulang ulah nepi ka murugul bisi kaituna nungtun Raja Wisuna karunya karena kurungan sampean denawa kalakat cumarita kamana karap sampean balik sia balik aing rek budak peta aing meta hiji Dewi Bidadari teh kedunungan kaula teu kudu loba sagala sampean ieu ulah kemawani sampean iya widadari teh pikeun jalma-jalma anu suci jalma-jalma anu iman tur takwa anu kawasa jaga engke lamun geus mulang ka alam kalanggeungan bohong dewa dibikeun mah dibikeun nuhun teu dipaehan bae murugo Indra rek kayakeun tindakan naon anjeun eta segala sampean rek tindakan pada kaula pikeun ngusir anjeun secara halus teu bisa berkaular kayak tindakan henteu hadek anjeun fisik ya ditungguan di lega bangsa sok keluarkan dewa-dewa sakti keluarkan anu jago-jagona keluarkan premana ditungguan baik maju bangsa saja Indra kaulan eja wayana urang ulah wakal nyeun tindakan itu ieu sabab sarupa oge ieu teh urusanna dunya jeung dunya urang-urang sawarga iwa tinggal rojong karena sekeseler Gatot Kaca nyata Bang Kaca teh Daud timbalan hayap bisa mempertahankan ulah nepi ka nganjeun raja patikayana timbalan hayap ulah jeung teh Batara Indra anu kiwari ngahadang nyata pati Wiratenta anu memang najan bari jeung seueurna pasukan-pasukan anu ngaronom ka Batara Indra di saluaran Batara Indra di tepihan ada nyata Batara Brahma Dewa Seuneu Batara Bayu
Dewa angin anu sasatna teh ngaluarkeun topan barat kaliwawang dibarung ku seuneu nguntap-nguntap istuning matak geuman kacida. Memang sacumlah tamtama hampir setengah paburantak nanging Patih Wiradentama teh gedag kaanginan. Istuning ditagenan seuneu anu nguntap-nguntap dibarung ku angin topan barat kaliwawang. Kayana luar biasa kasakten di Patih Wiradentama. Teka catur lami di calana Iraden Bangbang kaca kering sasajiga dawala sampun tumeka ing lawang salah patangkap kalayan ningali Resi Narada turta nyuhunkeun idin sangkan mayunan ieu Patih Wiradentama atuh ku kituna Indra mundur turta ieu Bangbang kaca maju ka painaran. Jayantri anjeun hei Wiradentama sahana Aditya ya dewa naon ya kakeran nenjau aing kaula lain dewa kaula lain dewa sahanya kaula manusia hah dewa naon ya kuring lain dewa naon ya kuring terpal Ulu agan ya sing atos agan sing waspada margi luhur langit teh masih kena aya langit lamun urang ngarasa pinter komo batur ieu mah geuleung eta bener ada geus baju kakolot mang teh demam maju heuri wae panginten ya jadi anjeun teh kaula manusia iya yakin anjeun jegerna dewa-dewa ha bisa disebut kitu sing atos ya kan kali lain kali tingalikeun talaja kaula siap kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim hong awi laheng awi geno pitalieun 2 beungkeut 20.000 mudah-mudahan urang sadayana dibeungkeut ku tali silaturahmi anu eta memang silaturahmi eta teh manyangkeun urang sadaya kana umur jeung loba rezekina ini adalah aku adalah ini dan aku adalah kini tuang-tuang belakok di sisi pantai ini tujuh tuang di bakok sekakah santai we mana nama itu doa naon doa ini kira naga sama abdi Haji Doni Layung itu halin sia gedeg bro tunggu deh hulu sia bisa ditekuk wae alagan kuduna tapi keun pipa abdi kangge cangklong nya ya modal Bangbang kaca buktikan sia kaula anu sakut pautna jeung Prabu Parikesit ada adik kaula hah adik anjeun ya genah ke diri kaula aya bahan beker bakal dibeakeun baik turan-turan Pandawa sadaya binatang sia buktikan begitu berat ya tega lara tega Patih tega brum dor engel Cocok sekali
jantan mengapa si satria padang jaya seimbangi karena langkah pada lama Musik. Pasukan kompa yang mangap hinganya. Eta usik nepi ka kitu dulu we. Anjir. Flash pisan tiga bapana. Nya. Gusti nu agung. Lamun budak racing seutik ini gitu mah. Palitek mah tadina. Beunang ing futsal beureun. Heeh. Raden Nagawarsita. Anu memang susulumputan dina mangsa lumampah ka nagara Astina. Oreng si mana oreng Rajana Prabu Sumatera memang kermian malahan ngajug-jug ka warga Manikloka itu kayaanana atuh babari moblos ka tempatan pangberokanana nyaeta tempat pangberokan di negara Astina atuh ku kituna Sencamuka Son Jaya miwah Semar Badranya dibebaskeun kayanana kalayan ieu Sencamuka di sana ka sawarga Manikloka masa teh bade mantosan naon rupaha kapriyogaan Bang-bang kaca kairing Semar Badranaya kaayana ya Saudara sepeda waktu. nah sada toke ayana ulu pak pot ulu geuning sasadinga Gusti Sencamuka kan deleus ya
sasa jingga lu geuning ieu Gusti samuka kan salamet sasa jingga kaulah dibebaskeun ku pun anak nakawarsita tepang ini nah atuh tepang si kurang ajar si sementara nu matak kaulah teh Mata. si kurang ajar keur teu aya cenah mah nyusul ka tempatan gitu ya ini poin agan nyaeta sigana mah kalang sumber Tuh. nya mang Den salamet nih mang pun bapak kumaha Abah Semar Abah Semar aja gitu nya salamet mang Abah Semar salamet Abah dia sami ampun Jang Jang salamet si lain Jang salamet mbak montok deui bapak aing leuy dibari bala-bala beak we deui 2 kilo buta we sugan bapak bejana cenah juragan mamang kaca pak flash pisan jeung juragan Gatot Kaca eta teh muhun pak aya anak mah nya salamet enak mah dah kitu leuh nuhun jang geuning ieu teh para gegeden putra-putra dunungan urang salarea leuh jang nu mawi eta kitu pak Bambang Kaca teh nu itu nu aya ngangge praba muhun dengan aduh bagja teh nemenan di kepung waku baya mangap awas kala bade ngapantosan sesiga saya kan rek mawa gada iPhone rek mawa sugan teh silaing paeh jang mun paeh kumaha kitu teu we biasa-biasa saja ya oh ngarepeun abdi paeh kolot naon ngaranna muka jeung ngarepeun anak paeh segala poa teu nama syukur we salamet mah jang sidawala sager sigareng teuing teh sigareng mah oh ya na bantuan jang bantuan ngajar silaing geus kolot si tuladeun Jadi contoh. ulah carekeun batur sia peupeurieun ku kolot tadi ajen saya teh sok ayeuna lamun silaing hayang diajen ku batur ajeuna heula jadi sorangan Ya, eta. da sia mah kieu teh ka budak ngaheureyan atuh jadi minculak budak teh ada lucu budakna tok kitu tuwe ka batur deh meni kos geuleuh ka anak teh ulah anak maju si koplok mah buru-buru sia bantuan dulungan saya pasti mangga Pak kepung waktu boya malap eta jelema nu jiga orang woi iya ada jaket kulitnya hebat lu baju sia wah siapa anjir kita bangsa modar sia Kemana beheung lah tuh? nah aliran Beheung kalau helm berat. gini nyumput dina cangkang aduh kayak bodak gelo
kolongkong wae atuh wah. Aduh, Sakieu genting teh. si Mang ketonyok. Oh, Ngot ai Mang tuh. si Mang Kadis tuh. Udah. Ay, Kunaon kagado di kagada. Aduh jadi cepat keprek ya mah dulu kan cengek kula. nya. Wana karap di konser ayo bro. Waktu makan lu sibuk kakak ulin we ka dinya sama. Nya. Wah, modar siapa juga. Wah, iya. Wah, aduh. Bawang, tajong. Belum ditajong angannya. Mati. Aduh, wah nyiram dewa ieu. Laku nyiram deui mah. Menyetun kalinya duh. Tunji bisa nih. Aduh. Hey, Aduh. Lah mie keluar deui. Dari sabaraha? Mangkening mie kocok dulu. Paina. Saeutik we 5.000-an ieu mah. Nya tara seueur-seueur abdi mah. Kumaha ke deui eta? Makanya lebar. Maka jeung geuleuh hayang-hayang we Tolong. atuh. Dah bagi-bagi tah. Tah. Kagok teh hiji deui kagok tah. Ya Allah, sok sangakeun ketayanna. Aduh walau. wow. Hayang utah. Sawean di mana sih ya? Alah. Aduh. Hey, Ya dewa TPK kieu. Ku beheungan Oh, cocokan dewa ieu mah. mah kitu. Jabatan siapa pentulna? Kemunya karep modal. Aduh, anjing aya modal. Aduh. Aya. Walah mah ampura abi mah muarek dulu di modal. Aya, walah. Kuat ngobrol sia. Inganggu batu gaing. Mata hujan. Aduh, si juri kutahan dewek le. Baik, ngan aya hujan hasim goblok sia. Urang aja sih hutan aing ampun nanggut asa kaing. Anjir. Aduh. Lecir. Sinden kas kunti we sia. Alah, modar goblok sia. Ih. Yang hoy beuleuh. Bangsat kurang ajar disugan aing hampang kalahkan efek berat semuanya teh. Maju sia. Karena stiker sayang tu mambara. Wiradan tadi pun samak dening bang kasa. Hingga masih pada itu makan yang perlayak mar kita rakasa takar kebakaian. Aja. Wiradan tak gogol. Wiradan tak anu kiwari ngababatang kayanana. Kalarasan pisan. Prabu Sumantara nampi pisan sumping. Barang mirang kayana pendosa kalangkung kayana. Kop sikrap bari duka. Pati aing gugur. Bangsat binatang saha nu mahanana. Bang kaca Gusti bang kaca. kaca guci. Orang ajar sia. Tingali satria teh geuning leuwih ti 3 tinggal itu. Ayangnya ose disapu ku aing. Sapu topan para tali wawang rasakeun aji beka aing sia. Lajeng ieu watak wantos
Prabu Sumantara kagungan ajian gineng. Dina laklakanana teh nyaeta aya hiji mustikan luar biasa. Upami dipun amat pakakalkeun angin barat topan terewang. Eta kasaktian leja nepi ka kitu akan sembawa agan silakan Kang Semar bang kaca nak kawar sita asup penjelasan bang kaca pas saya ditana ka angin najan baju bisa kapoge aya kumaha atuh nun Pak, nonoman kusuma bangsa. Calon ATM abdi ngarapung Pak. Kumaha tuh Pak? Heuleun jang. Kudu kumaha lucu. Pak. Singkanya keluarkeun oeng-oengan teh. Nya, pepernian teh kiranya. Sok atuh pakainya pan geus loba nu percaya ka Bapak teh. Bapak nu percaya. Nah, percaya teh eta keur kuli we, keur kuriak leguk anu teh nu nginum. Hanaang kieu teh. Percaya ke Bapak mah Kakang Semar kula sing kumaha carana anu jadi pokal lintang ti bang kaca panuhun Kakang Semar teh hiji jalma terus sing teh kusuma anu cicing teh ngancik dina pasirna silip ayana dina sagarana siloka percaya ka salira terang naon di siapa abdi nu percaya sing Pak kayaknya Pak oeng-oengan teh enggak buru-buru Pak kawatos sing bisa dipercanten da tetep upami ninggal tina sawatara kajantenan mah upami ieu dua satria ngahiji yakin bakal meunang. Nanging ieu kasaktianna luar biasa, aji gineng. Aji bekah dina ti corona. Oke we tuh saya tuh. Dawala abdi kelar hareup siling. Naon Pak? Hareup. Punten agan sok. Aya naon Pak? Ngarapalan, teu ngarapalan sia tuh. Mana pangantenna? Itu tukang. Iya babak dua tuh saya. Coba eta bago ngomong ka bago kitu. Nya. Wayahna nurut buk dewek 2 lamar. Pelan, nurut buk dewek 2 lamar. Nurut rambut Bapak? Sabaraha? 2 lamar. Ulah. Nguji teh sia. Ngajebak kitu teh. Ayo saya cebuk sabak kana sirah Bapak doraka blegug. Paut teh sopan abdi moal jangan dititah ku dewek. Sok jang nunungan urut buk dewek 2 lamar ulah dewek lancip panggedena sim bisa dipercaya komo saya teh geus disebut mang bisa ada itu teh ieu disebut abah cebuk sabak sirah abah aduh ye tong punya hingga cebuk sabak sirah abah karena sirah wananang cilaka asli urang mah Bisi tahun. Pak kumaha terus sok buru jang tong didenge da mah bisikan iblis ulah doraka cebuk cabak cicing saya ngejar bal bina-bina teuing saya teh kira-kira terjadi manfaat mengajar dong saya teh dengan pegan saya teh ngehargaan tong wani-wani cebuk cabak kena sirah abah apaan mencetan oge kitu Pak mencetan oge tak dimimiti sampean imbit atak tapi katak ayeuna mau dicabak banyak model sia henteu eta menyentokeun tuh tong dicabakeun teh komo dulu gitu mah tepanya komo nu beka ieu tuh ulah teh sia goblok mertikeun abi mah lain ngahajakeun mertikeun ame jiga komo nyoba kajut mah duh celaka pisan Teu meunang eta. nya 2 wae Pak sok jang punten atuh Pak sok nu pondok nu panjang kumaha sia we ame gampang mah da wala cokot arit sabat kumaneh sabat wae Pak ulah sabisa kana beuheung kitu oh nya punten tuh atas 2 Pak pikeun ka juragan gawar cita pikeun ka kaca heubeum dina mangsa angin ulah galider yakin bakal kuat katangtuan maehan itu ieu gumantung manehna itu Pak saya tuh mangga tuh Pak jeung
Permisi Patun. Kasihan saja. Dawala masihkeun kuncung sajatining urip kuncung sajatining hirup. Eta ka Bambang Kacalanna kawatnya sangkan diheum-heum kayanana. Anu temana ieu dua satria teu beunang nyata ku tenaga angin anu luar biasa. Istuning maju terus teu aya hariwang turin tangan nu aya di payunanana. Jauh tina rasa kapaur anggang tina rasa kahariwang. Istuning jejeg ancek buanana. Paribasana rek nemahan pati ge moal jadi halanganana itu kaayaanana. Dua satria nakawar tidak dihanap atau siapa Bambang Kaca yang di leluhur kayana. Pamun teu Prabu Sumantara lintang ti fokus ka Bambang Kaca anu keur ayati ke Ganawyati. Turun sagero, turun sia. Maju sia. Bangsa Kaca. Ayangnya osok ya, maju dulu, nepi kaki itu ya, bina teuing sete pasangkeun atuh sete otak nepi kaki itu melong terus. Ayangnya sete bina aduh, ayangnya budak teh kabina-bina teuing si kuplok kita. Ayo saya Gatot Kaca Bambang Kaca hayang nyaho aing. Pinas dikeresah yang tumambara. Dua satria Nagawarsita lan Bambang Kaca. Anu kiwari kawe bareng kayanana. Nagawarsita melengekeun hiji tempat atawa liang di payunan ieu Prabu Sumantara. Maksud teh sangkan tiasa karawu sukuna. Dina mangsa sukuna karawu ku Nagawarsita lajeng ieu Bambang Kaca kelebihan patempatan. Kalayan melesat ka hanap maksud bade mepeuhkeun sirahna. Ieu Prabu Sumantara dugi ka Buryabun celik dugi ka muter saana ku tarik-tarik ka tanah ka Bambang Kaca anu ngabobotkeun maneh. Di megat utamana kayaanana. Sok sia oh ya anjir dua satria ngahiji nepi ka kitu lejang si horengnya euy sagarupa oge bakal beres dua sauyunan komo geuning disubang mah kasohor ku gotong royongna. Bukti tina gotong royong teh naon rupaha cita-cita yakin bakal tina kanan. Alhamdulillah salamet salarea juragan Parikesit mulang li jadi raja di negara tangtuna oge kaituna bakal panca kaki antara Nagawarsita sareng Bambang Kaca. Yang tutup kana carita jurig geus nyingkir setan kan nyingkah kantun tasakur binikmahna. Pamugi keluarga Jembar Haji Doni miwah Mamah Layung teu kawuwuh panganten jalar istri Neng Korenisa permana ka Asep Bambang Irawan. Mugi-mugi ditangtayungan kalian manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Selamat nonton, selamat anu tonton sakali selamat dan selamat. Ieu ngalampahan urang pungkas ku kembang predik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu cap. Natrat jelas hideung bodas kontrasna kahirupan manusia dina panggung sanewara kahirupan dunia.